pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados kenyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Rahaya bae manusia teh nya si karna deui meunita ya euy na pisan kalakuan teh make jeung nuduh teu paruguh ceuk Andi bari ngoloyong nyempeurkeun kaki Jatma si ruyuk anu ti tadi nyengcele dina dahan tanggal johar jojo kelik bae di sana teu beda ti nu keur nangtang hujan ngarasa bungah meureun dumeh dununganna unggal tarung geus kitu seot celek manehna euteup dina tak-tak Andi malah nepi ka sararea balik deui ka panenjoan si ruyuk tetep nyengcele dina tak-tak Andi. Niat tek nepungan Sudinta jeung Adasi mah jadi kapopohokeun. Bakuna mah Andi teh jadi ngarasa teu parurun rek anjang-anjangan teh malah sakitu dikeukehan oge ku Sukri supaya nyimpang heula ka imahna Andi teu luput teu daekeun. Pokna engke deui we bari terus ngungkuk bari bareng jeung Ki Jatma kemet ketut si Bopeng. Pamirsa sakitu oge untung kene Sudinta teh carehamna anu nyengso balas patrak jeung Andi teh teu bisa diubaran nepi ka cageurna. Teu kudu ngaranapan bengo saumur-umur harita teh manehna keur kaanjangan ku Andi anu ngahaja nepungan anjang sono. Makuna mah sanuk-sanuk meda mula tina segala kesalahanana. Anu katampana ku Sudinta mah lain deui ka Cidatohna malah dina dekna silih hampura teh Sudinta anu beak-beak minta hampura ku ka Andi. Ku kituna manehna teh rumah sapipilueun waktuna dasa Kirais lebah tutugan teh. Wes cukup di Batung Gede. Pring duanana arinit ka Cisaat maksudna rek nepungan Ardasim. Barang mimiti kedatangan Andi mah lain deui leuwasna Ardasim teh. Ada pugu antara manehna jeung Andi teh geus natrak jalan pesenatan lantaran manehna oge ngarasa boga dosa. Ngarasa teu sepi-sepi tina karisi teu suda tina kahariwang. Sanggeus Andi nepi non maksud kedatangannya eta merek cinta hampura lantaran geus rumasa makaya ka manehna Ardasim teh jol-jol segruk bae ceurik ngagukuk bangun anu kanynyerian sedeng sungurna teu repeh gebrehkeun pangakuan anu pokna teh cenah lain Andi tina anu kudu menta hampura teh tapi sakuduna mah manehna lantaran teu beda jeung Sudinta manehna oge milu andil kana maosna Kirais nyaeta jenat bapana Andi. Tos bae Mang Asim prakawis eta mah teu kedah janten emutan deui. Margi upami di korean mah bibit buit kalepatan teh nyoko tibah rowi. Margi anjeunna nu kagungan pokalna mah. Mang Asim sareng Mang Inta ukur tumut kana pamarentah Andi nyaritana bari semu-semu nu ngageri. Ku kitu teh mah jadi ruslas loba kainget ras ka bapana nu geus sah ti dunya nu waktu ayeuna teh ngan ukur karitapakna mangrupa kalangkang nu ngeusian ati sanubari kitu oge ngan samar-samar poe deui kana rupa nu sabenerna ngan anu masih kagambar teh puluk jeung sirahna lantaran manehna mindeng diakod atawa dipunggu kudu jadi bapana. Malahan harita oge waktu poean panganggeusan bapana di alam dunya
nyatana samemehna diroga ala ku Barawi di Pulau Batu Tunggang ani teh sasatna kena plok dina tonggong bapana poe panungtungan manenan di akun jabati eta di ku Barawi ras deui ka Barawi maot teh bet kacida pisan matak aibna kapanggang ku burang dina lombang piruang bagong ari geus taya di kieu mah bet nungtun kaingat anu moal bisa dipopohokeun kitu bae nimbulkeun rasa kelar jeung kagagas bakuna mah ras kana kanyaahna keur waktu ngukut manehna samemeh kanyahoan yen Barawi teh anu nandasa bapana leres kitu mah mau ujang tapi tetep mang teh ngarasa dosa da memang boga dosa cekada simbari netep andi anu katinggalina keur ngalamun mang oge rumah sadosa tah tos numpuk kumaha lobatanana sudinta mairan eta mah tos janten bandana urang mangasim menginta cenah geuning manusia mah tempatna kalulupatan upami leres mah bari tobat nya tiasa bae margi Allah subhanahu wa ta'ala mah lautan hampura sok sanaos paribasana dosa urang leuwih ti budah atawa keusik anu kabasisir laut oge ari salami masih kumelendang di alam dunia mah tiasa ditobatan sumuhun namun kumaha anu batana jangan di gampil mang urang ulah ketot we nada hampura nada pangampura utamina mah sabadana natepan anu 5 waktu sareng niatna dina hate urang saja tobat anu salarasna nyaeta tobat nasuha sareng kedah apa kana syaratna tobat anu parantos diiringkeun dina Al-Quran anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi naon bae syaratna teh jang geuning sapertos bade kawin sagala kedah aya syaratna syaratna dina hal ieu mah supados urang tingin kana diri sejak ngabersihan diri anu lamukot ku dosa mang aya 5 syarat anu parantos diuningakeun ku junjunan urang ceuk andi bari ngarewet ka anu duaan syarat nu kahiji nyaeta urang moal ngalakonan deui sagala rupa hal dosa pendosaan mancegeun hate sejak ninggalkeun kamaksiatan anu kaduana urang kedah ngalakonan segala rupi hal anu diparentahkeun ku mantenna nyaeta Allah anu murbeng alam anu katilu satekah pola kedah nebihan segala rupi anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala salajengna jangan ada sim dari anak nanyana anu kaopat nyaeta urang kedah terang naon bae hal anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala supados di mana urang bade ngalakonan naon bae hal anu tos natat aya laranganana urang jadi mikir deui yen dirempak teh dosa tah kumaha carana urang sangkan jadi apa nya eta ku cara sering tolab ilmu nyogrogeun diri ka para ahli ka para kiai cindakna sing getol milarian ilmu kudu jadi jalma bodoh alewo ulah jadi jalma bodoh kata toloyo sumuhun jang laras kitu nama mang teh rumaos jangan di jauh ka Badung teh estuning lain babasaan sudinta nyeritana anu semu ngageri takedah janten ngarasula menginta emang tos sadar oge tetap mangrupi hidayah mangrupi salah sawios kanya ti Allah margi centang tu saban jalma bakal kenging hidayah lantaran eta matos hakna Allah kunaon bae cara nama Allah nurunkeun hidayah ka urang tiasa ku gering ku musibah sareng sajabina siga emang merenya jangan di kedah ngalaman heula nyeng soal careham atuh tiada simnya kitu deui kudu jam momom pipi jeung huntu mululuk heula
cek Sudinta ditungtungan ku ngahehe anu salajangna naon deui syaratna teh jangan di berdasim nempas tah syarat anu kalima nyaeta ngalakonan segala amal kahadean kasasama atanapi kahadean pikeun hirup kumbu urang kada janten pribadi anu khairunas anfa linnas nyaeta pribadi anu mere manfaat kapapada bersihan lampah goreng salami ieu ku lampah kahadean kitu tah mang ieu mah abdi oge mung ngadugikeun naon-naon anu katampi ku guru-guru abdi sami abdi ge nuju diajar janten jalmi bener mang ceuk andi di barungku paromana anu marahmai ngerasa gede hate diumeh Sudinta jeung Ki Dasim dari sarta katampona bener-bener hayang berbalik pikir atuh nuhun jang kana segala rupi pangwajangna insyaallah kumang oge bade dilaksanakeun segala rupi hal anu tiasa janten murangan kana timbangan dosa mang sami ieu Dasim nyarita kitu teh bari ngareret ka Sudinta anu ukur ngeluh naon-naon nu aya dina jeroning hatena moal jauh jeung manehna Dasim mah jeung nyebut insyaallah sagala anu baheula mah jauheun ngucapkeun asma Allah alhamdulillah upami kitu mah niat mang minta oge Mang Asim hayu aya mah urang sasarangan minda amal kasayan ku cara naon bae sakamampuna urang margi pidawuh pangeran anu tos dina Al-Qur'an la khairum fatasirin min najwahum ila man amarobi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas anu hartosna kirang langkung teu aya kahalian dina hiji riungan hiji kumpulan obrolan kajaba lamun marentahkeun sedekah atawa nitah kahalian jeung madamaikeun anu pasenatan atawa nyieun perdamaian jeung musuh urang Andi sabisa-bisa mapatahan nepikeun sagala upah anu pernah katampa ku manehna ti Aki Musani waktu manehna sagila cicing ditambak baya mohon jangan di emang mang oge ayeuna mah tos nekadkeun dina hate yen moal deui migawe kamaksiatan mang oge kitu jangan di tos jijiaraeun kana pagawean nu teu paruguh teh Sudinta mairan tekadna teu beda ti Dasim ya mugi-mugi atuh sing tiasa ngalaksanakeun sing lungsur langsar kaya halangan harungan sing kiat kana gogodaan margi ari kana jalan kasayan mah seueur pisan nu rungkang anu ngahalangan namung upami urang dibarengan ku iman ka pangeran mah insyaallah sanes kala gogoda teh moal mempan andi ngahaminan malah saterusna mah bari mapatahan sagala laras pisan jangan di margi segala gogoda teh pastina eta teh usaha setan pikeun ngagagakeun rencana urang midamel kasayan auzubillah minasyaitonir rajim Sudinta make ngabig-brig sarta ngucapkeun taun sagala anu samemehna mah jauh ngucapkeun nu karitu Andi ukur nyerenge baik ngadenge pok-pokan Sudinta teh bari dina hatena mah kacida ngarasa bungana sugan we Sudinta jeung Dasim teh bener-bener bisa berbalik pikir Ki Adria mah tos raos panginten jangan di Cipancar kene itu anjeunna teh di Cipancar wa pa ieu mah teu insah deui tos betaheun kana tani wae kitu jangan di henteu mung anjeunna didamel di Pak Haji Sobana raos atuh pamitos kitu mah untungnya Ki Adria mah sadayana tos ti heula saraosna padamel atuh mang namungnya sanaos hasilna alit oge namung pinuh barokah komo deui Pak Haji teh kalintang nyaheunana
Baku nama Pak iya teh tiasa miapekeun diri mohon raos satu haritos aya pada melan mah mang oge lamun tiba heula kene mah sadarna panginten ayeuna teh tos ngahanang-ngahaning we meureun ayeuna oge tiasa acan kaboler atuh mang usaha mah kana naon be bade tani tiasa panginten mang oge kagungan lahan mah teu bade dagang tiasa janten sales sisir karep ge tiasa eta mah mung kantun nyarios ka Mang Okim eta mah ngawitana mah pendak deui sareng Ki Adria teh jadi ada sim telepek dipayun waktu di Tanggulun pendak nama andi satuluy nama darak-darak bae nyaritakeun lalakon mimiti panggih Adria sehingga manehna jadi nyaho saha anu nandasa bapana untung atunya Ki Adria mah boga dunungan anu sakitu nya heunana anu leuwih untung nama manehna geus leuwih ti heula elingna teu siga urang anu kudu ngalaman yang soal heula careham cek Sudinta nyaritana kitu teh bari ngareret ka Ani sarua we kuring oge nepi ka kudu bukang heula banget pengalaman nepi ka ramijun pisan hirup tapi masih untung orang teh diberi kesempatan hirup tersiga Kang Bahrowi naudzubillah ada si Mairan bari tungtungan ku ngabikri pamirsa dipake ngobrol mah waktu teh teu karasa nyelerek nyaho-nyaho panon boy geus mengokak kulon ngarasa eueuh deui obrolkeun Andi pamitan ka Dasim Sudinta nya kitu deui pipilueun bebeja teh mulang ka Batu Gede tekung silila bratu Andi jeung Sudinta ninggalkeun cisaat dijajabkeun ku Dasim nepi ka tungtung lembut pamirsa sadaya Andi anu ayeuna mah geus tetep tumetep di Panenjuang lila-lila mah ngarasa teu betah oge sanajan pikeun ngeusi waktu teh osok ulin jeung Halimi ka kebon atawa nganjang ka Kijat mah tapi kabeh teu bisa ngubaran rasa teu betahna nu antuk nama manehna bebeja kaki Sudi yen manehna rek ingit deui di Panenjoan sajungna Andi ini tiareupeun Ki Sudi kidik nama ka jalan anu lemburna ka Batu Gede tapi manehna beuci anu limbung ulang-ulang bari meus-meus ngarandeg pakuna mah ngarasa bingung nya kumaha pileoseuna deuk ka Cipancar hoream deuk ka Hujung mumu kumaha deui ayeuna mah matak nyautan kana hate lamun kudu papanggih jeung Nyi Tarsia memang bener mun keur waktu ka tukang-tukang mah manehna teh lain deui nyongsrongna pikeun nepungan katineung mantengkeun tali kasih ka Nyi Tarsia sok sanajan teu kitu teh ngan saukur pikeun nyenangkeun hati Nyi Tarsia supaya luput tina kanyerianana tapi ayeuna kumanehna kakara kapikir sanggeus tepung deui jeung karna kapan Nyi Tarsia teh masih boga salaki nyaeta karena sifatna ku kitunan deket tambak baya nyempeurkeun Aki Musani tapi ras deui inget kapan kakara Cikene deket Tanggulun nepi tepungan pamardaka asa Korea mari ras ku jauhna antukna ras inget kawijana nu mangkuk di Cicapar Jolojaya bae manehna aya karep deuk didatangan keur mah ngarasa sono hayang panggih katurung perlu deui pikeun mabejaan kawijana yen karna ayeuna terus bebarengan jeung Bahoy Kalpa coba ti eta bari deuk nepungan ka Pamajid ngarasa penasaran lantaran ti heula teh Pamajid kungsi diperihati diperihpati dipentagawe ku Aki Musani anu pikeun manehna mah kacida poekeunana naha ditah naon Aki Musani ka Pamajid teh kepo meureun zaman ayeuna mah disebutna teh tetehnya
mikir kadinya Andi teu loba mikir deui kidik pe muru jalan terobosan maksudna dek kasih capar. Rigok teh kebenaran Bapangi jeung Ganjar salakina nyisari. Andi menang keterangan cenah wijana teh keur kapakidulan ngan terjajah lantaran dek nepungan nu jadi guruna nu ngaran Mbah Murtala. Malah cenah jajah teh isukna dek nyaba ka kontrak bila mareu rek nganjang ka kolotna. Nanyakeun pamajid cenah karabieu pisan badarat kadayeuh ditanyakeun keperluan ting cenah teu openan tatanya ngan dina poe-poe teh poe ieu teh pamajid bineng pisan init-initan bebeja kagumilar mah cenah keur diperdih kudu jadi guruna ting diperdih naon manehna luput teu manggih katerangan. Ngadenge kitu keterangan kitu pikeun Andi mah malah tambah-tambah penasaran naon anu dititah ku Aki Musani ka pamajid teh. Ku kituna teu talangke sanggeus pamitan ke Ganjar leos bae Andi mapai jalan anu maksudna dek nyusul pamajid ongkoh cek Ganjar tadi inditna teh can sakumaha lilana. Tapi nah Ganjar ngan saukur ngabohong nyebutkeun pamajid inditna teh can lila teh atau memang pamajid anu gancang teuing leumpangna. Lantaran sakitu Andi leumpang ngagedik bangun rusuh sieun katinggalan sepur nepi ka sadang teu temong rentang-rentangna. Tapi Andi terus leumpang ngulon manehna ukura ngaliuk heula ka kenca ka jalan jajahan anu berasna ka Tajur Sela. Kawasna bae ingeteun ka Lembur Dalimin. Tapi barang deuk ngadeuketan ka belah dinya Andi ngadadak ngarandeg leumpangna persis dinu Suni jauh kaditu ka dieu. Manehna mireng ngejama anu nyerebet mentas ka belah katuhu. Ngarasa kagetna teh lantaran manehna teh teu kapalingan. Sok sanajan bener ada anggang keneh tetela geus masalah deui eta teh karna ku kituna tanpa leuwih tanpa mikir nu leuwih panjang pelasap bae Andi ngagunakeun jurus engkang-engkang sarta sakicep oge geus nepi ka pelebah karna tadi. Tapi tetela di dinya teh eueuh nanaon katuheun jalan teh ukur ngajajabeg rungkun saliararet kana taneuh tegal tembong lidig siga kakarap pisan katincak ku jalma. Komo mun meuleuh rungkun-rungkun teh loba nu terlebih sarta perudik pusik timbul we kecurigaan bisi aya naon-naon. Ongko eta mireungeuh karna meuntas jalana teh pelebah dinya pisan tapi nah buktina mah beuteuh. Pikir kadinya gentak manehna nyebut haur konengna ditancepkeun kana taneuh sarta terus didengekeun ngagunakeun pangabisan anu disebut ajian celileda. Lain deui ngaranjugna lantaran sidik kumanehna kadinya blag-bligdung sarta geblikna dampah suku kawasna bae aya nu keur galungan. Memang bener mun keur waktu ka tukang-tukang mamanehna teh lain deui nyongsong napikeun nepungan. Ku kitu neplesat bae manehna ngagunakeun jurus engkang-engkang melesat ngambah tegal nu kacida remetna ku rungkun-rungkun saliara. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung nyebut tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.